Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun annal mumkinati kana sayaktosna pirang-pirang anu mungkin allati anu tata'allaqu ta'alluq ieu ta'alluq biha kana itu mumkinat naon al qudratu sifat qudrat wal iradatu sareng sifat iradat teh sitatun eta aya genep. Al wujudu tegesna kahiji aya wal adamu sareng kadua eueuh wasifatu sareng katilu pirang-pirang sifat wa katauli saperti jangkung wal qasri sareng pendek. Masalan umpamana wal azminatu sareng pirang-pirang waktu wal amkinatu sareng pirang-pirang tempat wal jihatu sareng pirang-pirang arah wal maqadiru sareng pirang-pirang ukuran. Watu sama sareng dingaranan ieu anu kabeh al mumkinatil mutaqabilati kana mumkinat mutaqabilat. Waqad nadomaha sareng nyata nganadomkeun kana ieu anu kabeh sabadhum sapalihna ulama. Faqala nyarios itu ba'duhum al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu. Al mumkinatu ari pirang-pirang anu mungkin al mutaqabilatu anu ngabandingan anu silih ngabandingan wujuduna eta wujud urang sadayana wal adamu sareng eueuh wal adamu sifatu sareng eueuh pirang-pirang sifat azminatun tuluy pirang-pirang zaman waktu amkinatun pirang-pirang tempat jihatun pirang-pirang arah kaza eta nya kitu saperti jihad al maqadiru ari pirang-pirang ukuran. Rawa ngariwayatkeun saha asiqatu pirang-pirang anu kapercaya. Wa alam sareng nganyahokeun anjeun anal iradata kana sayaktosna iradat laha eta tetepikeun itu iradat teh ta'alluqani ari dua ta'alluq. Suluhi qadimun tegasna kahiji suluhi qadim. Bahwa sareng ari itu suluhi qadim teh sihatu takhsisiha eta sah nangtukeunana itu qudrat iradat bisyai kana hiji perkara al mumkini anu mungkin fil azali di zaman ajali bi jami'ima kana kalawan sakabeh perkara ya juzu anu wenang alaihi kana emak. Pazaidut atuluy ari ki jaid atau wilu eta nu jangkung kana bukti itu jaid teh ya juju eta wenang naon aya kuna yen bukti itu jaid teh ala ghairi ma eta netepan kana liana perkara wari itu mate alaihi kana alaihi eta alaihi kana mate bi atibari sholahiyatil iradati kalawan ngitung ka lulusan iradat bahaya mangka ari itu iradat teh sholihatun eta anu pantes li anna takhsiso karena li anna tukhassiso li antu khassiso kana yen nangtukeun itu iradat zaidan ka zaid bi kaunihi ku ayana itu zaid teh sultanan eta raja wa bi kaunihi sareng ayana zaid teh zabalan eta tukang sampah bi atibari hada kalawan ngitung bi atibari hada ta'alluqi kalawan ngitung-ngitung ieu ta'alluq wa ta'alluqu tanjizi sareng ta'alluq tanjiji wa ta'alluqu tanjiji qadimun sareng ta'alluq tanjiji qadim bahwa sareng ari itu ta'alluq tanjiji qadim teh takhsisuha eta nangtukeunana iradat azalan di zaman ajali al mumkinna kana barang anu mungkin bisifati kana sifat allati anu yakunu bukti alaiha kana itu sifat bimadina perkara la yuzalu ente anu henteu eureun min wujudin tina aya au adamin atawa au bayadin atawa bodas au sawadin atawa hideung au takhsi siha tegasna nangtukeunana itu iradat al mumkina kana barang anu mungkin fil azali di zaman aljali bi hadil amroini kana salah sahiji dua perkara pakot hunkul badalan kalawan gaganti an muqabilihi tina anu ngabandinganana kana itu ahad. Wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna isnada takhsisi kana sayaktosna nang nyarandekeun ka nangtukeun lil iradati kana sifat iradat teh majazan eta majaz li annal mukhassiso karena sayaktosna anu nangtukon teh hakikatan dina hakikat nama wa
eta ari itu mukhasis teh Allahu taala eta Gusti Allah taala. Fal iradatu mangka ari sifat iradah teh sababun eta jadi sabab pakot hungkul. Palazi mangka ari anu ya takidu eta nikadkeun ieu ladi anna takhsiso kana sayaktosna nangtukeun teh bil iradati ku sifat iradat au bihata wa kalawan sifat iradat wa zatu sareng aridat pahu sareng dat bahwa mangka ari itu lazi teh kafirun eta kafir. Wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun anal irodata kana sayaktosna sifat irodate laisat eta lain itu irodate lazimatun eta anu pasti atau anu nginginti lil amri kana urusan. Khilapan bari nyulayaan lil mu'tazilati ka kaum mu'tazilah. Fayuridu mangka ngerasakeun Allah al khaira kana kasayan wa syarra sareng kana kagorengan. Lakin tetapi la ya'muru henteu marentah Allah illa bil khairi kecuali kana kasayan. Wa dalilu sareng ari dalilna ala subutil iradati kana tetepna sifat iradat lahu ta'ala ka Gusti Allah taala wujudul alami eta ayana alam wa tarkibuhu sareng ari tarkibanana itu dalil antakula teh ngucapkeun anjeun izalam yakun di mana-mana henteu bukti Allah teh muridan eta anu ngerasakeun lakana tangtu aya Allah mukrohan eta anu kapaksa. Walau kana sareng lamun aya Allah teh mukrohan eta anu kapaksa lakana tangtu aya Allah teh ajizan eta anu apes. Walau kana sareng lamun aya Allah teh ajizan eta anu apes lantafa tangtu teu aya anhu ti Gusti Allah naon al qudratu sifat iradat. Walau intafat sareng lamun teu aya anhu ti Gusti Allah naon al qudratu sifat qudrat lam yujad tentu moal aya naon syai'un hiji perkara minal alami tina ieu alam. Wa adamu wujudi syai'in minal alami sareng ari teu aya na perkara ti ieu alam teh batilun eta batal li annahu karana sayaktosna itu adamu wujudi syai'in khilaful hissi eta nyulayaan panca indra wal iyani sareng paningali. Pabatola mangka batal naon ma perkara ada anu ngadatangkeun ieu ma ilaihi kana itu ada wujudi syai'in bahwa sareng ari itu ma teh ajzuhu ta'ala eta apesna Allah taala. Wa idan tafa sareng di mana-mana henteu aya naon al ajzu sifat apes intafat mangka henteu aya naon al karohatu sifat karohah wasabata sareng tetep naon naqiduha lalawanana itu karohah bahwa sareng ari itu nakid al iradatu eta sifat iradat. Wa idza sabatat sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al iradatu sifat iradat istahal mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah taala naon al karohatu sifat karohah allati anu hiya ari itu karohah teh diddul iradati eta lalawanan sifat iradat. As-sifatu tasi'atu wallahu a'lam bishawab.